Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Hamim. Ha mim Ain sin qaf. ain sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Tah kitu diwahyukeun ka maneh jeung ka para rasul anu samemeh maneh. Allah nu maha gagah nu maha wijaksana. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Kagungan anjeunna saniskara anu aya di langit katut saniskara anu aya di bumi jeung nya anjeunna nu maha luhung nu maha agung. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Meh beulah langit teh ti luhurna jeung para malaikat ngamahasucikeun kumuji pangeranna jeung maranehna mangmentakeun pangampura pikeun jalma-jalma anu aya di bumi sing inget yen saestuna Allah nya anjeunna anu maha jembar panghampura nu maha asih. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Jeung jalma-jalma anu nyieun pamimpin salian ti anjeunna Allah nalingakeun maranehna jeung maneh Muhammad jadi jalma nu ngajaring maranehna. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Jeung nya kitu kami ngawahyukeun Quran dina basa Arab ka maneh pikeun maneh ngawawadian pangeussi ibu kota Mekkah katut jalma-jalma anu disabudeureunana jeung pikeun maneh ngawahyukeun ku poe patepung lawungna kiamat anu henteu mangmang deui ayana sagolongan di sawarga jeung sagolonganna deui di neraka. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Jeung upama Allah ngerasakeun tan wande anjeunna ngajadikeun umat jadi hiji tapi anjeunna ngalebetkeun kana rahmatna sing saha anu ku anjeunna dikersakeun jeung ai jalma-jalma anu darolimah pikeun maranehna moal aya nu mingpin jeung moal aya anu nulungan. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Atawa naha maranehna teh ngayakeun pamimpin-pamimpin salian ti anjeunna nya Allah pamimpin sarta anjeunna ngahirupkeun jalma-jalma anu paraeh jeung anjeunna anu maha kawasa kana sagala perkara. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Jeung saniskara anu kumaraneh disawalakeun dina hal eta geura pulangkeun hukumna ka Allah.
pok caritakeun eta teh Allah nya anjeunna pangeran kaula ka anjeunna kaula tawakal jeung nya ka anjeunna kaula mulang. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Anjeunna nu ngadamel langit katut bumi anjeunna geus nyieun jodoh-jodoh pikeun maraneh ti bangsaning maraneh jeung ngajadikeun ti bangsa ingon-ingon sajodoh-sajodoh deui. Anjeunna ngajadikeun rundayan maraneh dina kaayaan kitu. Hante aya sarupaning oge anu saperti anjeunna jeung anjeunna nu maha ngadangu nu maha ningali. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kagungan anjeunna kunci-kunci langit katut bumi. Anjeunna ngajembarkeun jeung ngaheureutkeun rezeki pikeun sing saha anu dikersakeun. Saestuna anjeunna maha uninga kana sagala perkara. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'ala al-mushrikin ma tad'uuhum ilayhi. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Anjeunna geus nyareatkeun pikeun maraneh dina perkara agama saniskara anu geus diwasiatkeun ku eta agama kanu jeung anu ku kami diwahyukeun ka maneh Muhammad jeung saniskara anu ku kami diwasiatkeun ka eta agama ka Ibrahim jeung ka Musa jeung ka Isa yen maraneh kudu ngadegkeun agama jeung poma maraneh ulah paburencay dina eta agama anu maranehna diajak ku maneh kadinya teh. Allah milih jalma kana eta agama sing saha anu dikersakeun sarta anjeunna maparin pituduh kana eta agama sing saha anu mulang ka anjeunna. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Jeung maranehna hante paburencay angin sabada datang ka maranehna ilmu kitab lantaran hiri dengki di antara maranehna jeung mun seghan teu karana papasten anu leuwih ti heula ti pangeran maneh nepi ka hiji mangsa anu pinasti mah tan wande ditibankeun siksaan di antara maranehna jeung saestuna jalma-jalma anu diwarisan kitab sabada maranehna teh maranehna aya dina kamangmangan nu pikabingungeun dina perkara eta kitab teh. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'a'dila bainakum
الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Ukituna prak geura ajak jeung geura istiqomah sakumaha anu diparentahkeun ka maneh jeung poma maneh ulah nurut kana nafsu maranehna jeung pok caritakeun kaula iman kana anu geus diturunkeun ku Allah nyaeta kitab jeung kaula ditimbalan supaya ngajalankeun keadilan di antara arandika. Allah teh pangeran kaula sararea jeung pangeran arandika. Amal kaula sararea pikeun kaula sararea jeung amal arandika pikeun arandika. Allah bakal ngumpulkeun urang jeung nya ka anjeunna geusan mulang. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Jeung jalma-jalma anu ngabantah dina agama Allah sabada eta agama ditarima bantahan teh hante aya ajena mungguhing pangerana pikeun maranehna bebendon sarta pikeun maranehna siksaan nu banget. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. Ya Allah nurunkeun eta kitab kalawan mawa hak jeung bobot pangayon sarta maneh hante nyaho boa-boa saat kiamat teh geus deukeut. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Jalma-jalma anu hante ariman kana kiamat menta sangkan tumiba buru-buru. Tapi jalma-jalma nu ariman mah sarieun kana tumibana teh karana nyarahoeun yen eta teh hak. Sing nyaho saestuna jalma-jalma anu ngabantah perkara kiamat teh aya dina kasasaran nu jauh. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah teh latif pisan ka abdi-abdina anjeunna maparin kurnia ka sing saha anu dikersakeun jeung anjeunna nu maha kuat nu maha gagah. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sing saha anu miharep ganjaran akhirat kami nambahan keur maranehna dina ganjaranana jeung sing saha anu miharep ganjaran dunya kami baris maparin manehna tina ganjaran dunya tapi pikeun maranehna hante aya bagean di akhirat. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Atawa naha aya pikeun maranehna sarekat-sarekat anu nyareatkeun agama pikeun maranehna anu perkarana ku Allah hante diwidian jeung mun seug lain karana kalimah papasten
tan wande geus ditibankeun hukuman di antara maranehna jeung saestuna jalma-jalma anu darolim teh siksaan nu kacida peurihna. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Maneh bakal nenjo yen jalma-jalma kafir teh sarieun kana saniskara anu kumaraneh geus diusahakeun jeung wawales usahana baris tumiba ka maranehna jeung ari jalma-jalma anu ariman sarta ngalampahkeun amal soleh mah pernahna di taman-taman anu salubur di sawarga. Maranehna bakal pinanggih jeung saniskara anu dipikahayang ku maranehna dipayuneun pangeranana eta teh kurnia nu pohara gedena. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Eta teh saniskara anu ku Allah dijadikeun pangbubungah keur abdi-abdina anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh. Pok caritakeun kaula henteu menta upah ti arandika dina eta perkara mangnepikeun risalah salian ti kacinta dina babarayaan jeung sing saha anu ngalampahkeun kahadean kami bakal nambahan kahadean dina kahadeanana. Saestuna Allah maha jembar panghampura maha nampi syukur. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Atawa naha maranehna rek nyarita yen manehna ngabohong kalawan asmana Allah ku kituna upama Allah ngersakeun tan wande anjeuna matri hate maneh jeung Allah ngalalenggikeun perkara batil sarta anjeuna ngabuktikeun hak ku pidawuhna. Saestuna anjeuna maha uninga kana saeusining sabandada. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Jeung nya anjeuna anu nampi tobat ti abdi-abdina jeung anjeuna ngahampura tina ngalampahkeun kasalahan-kasalahan sarta anjeuna maha uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Jeung anjeuna ngaijabah pamenta jalma-jalma anu ariman tur ngalampahkeun amal soleh sarta anjeuna nambahan panambah ka maranehna dina kurniana jeung ari jalma-jalma kafir mah pikeun maranehna siksaan anu banget. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Jeung upama Allah ngajembarkeun rezeki ka abdi-abdina tan wande maranehna ngaliwatan wates wangen di ieu bumi tapi anjeuna nurunkeunana kalawan make ukuran nurutkeun sapangersana
saestuna ka abdi-abdina teh anjeunna waspada maha ninggali. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Jeung nya anjeunna nu nurunkeun cihujan sabada maranehna pegat pangharepan sarta anjeunna ngajadikeun rahmatna. Jeung nya anjeunna pamimpin nu maha pinunjul. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Jeung sabagian tina ayat-ayatna teh nyaeta diugakeunna langit jeung bumi katut saniskara anu ku anjeunna disebarkeun di dinya dibangsaning makhluk-makhluk anu rumingkang jeung anjeunna kawasa kana ngumpulkeun maranehna upama anjeunna ngarsakeun. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Jeung saniskara anu tumiba ka maraneh di antara balai teh nya saestuna alatan leungeun-leungeun maraneh jeung anjeunna maparin maaf dina sabagian gede kasalahan. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Jeung maraneh moal bisa lumpat di ieu bumi jeung pikeun maraneh henteu aya pamimpin jeung moal aya nunulungan salian di Allah. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. Jeung sabagian ayat-ayatna teh nyaeta nuting soloyong di laut sagede-gede gunung. يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Upama anjeunna ngarasakeun anjeunna ngareureuhkeun angin reg atuh eta kapal-kapal teh ngarandeg dina beungeut laut. Saestuna dina perkara eta teh kakandung ayat-ayat keur sugri anu salabar jeung anu muji syukur. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. Atawa anjeunna ngaremkeun alatan usaha-usaha maranehna jeung anjeunna maparin maaf sabagian gede di antara maranehna. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Jeung supaya jalma-jalma anu ngabantah kana ayat-ayat kami nyarahoeun yen maranehna henteu bogaeun jalan kaluar. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Kukituna saniskara anu dipaparinkeun ka maraneh dina sagala perkara teh nyapikeun kasenangan kahirupan dunya jeung saniskara anu aya di Allah leuwih hade jeung leuwih langgeng pikeun jalma-jalma anu ariman tur tatawakal ka Pangeranna. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Jeung pikeun jalma-jalma anu nyingkahan dosa-dosa nu gede katut kajahatan-kajahatan sarta upama maranehna arambek maranehna ngahampura. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
ينفقون Jeung pikeun jalma-jalma anu nyarumponan pangajak ka pangerana sarta ngaradegkeun salat jeung urusan maranehna direngsekeun ku musyawarah di antara maranehna sarta maranehna ngadermakeun tina rejeki anu geus dipaparinkeun ku kami ka maranehna. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون Jeung pikeun jalma-jalma anu upama dikaniaya ku batur maranehna ngabela diri. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Jeung ari wawales pikeun hiji kajahatan teh nya kajahatan deui anu sabobot jeung eta tapi sing saha anu ngahampura jeung ngarapihkeun nya ganjaranana tanggelan Allah. Saestuna anjeunna henteu micinta jalma-jalma anu darolim. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. Jeung saestuna jalma-jalma anu ngabela diri di mana dikaniaya teh pikeun maranehna hanteu aya alasan dihukum. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Saestuna tayalian dumiba siksaan teh ngan ka jalma-jalma anu nganiaya manusa jeung nu nimbulkeun karuksakan di ieu bumi kalawan hanteu hak. Nya pikeun maranehna siksaan anu kacida peurihna. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Jeung saestuna sing saha anu sabar tur tajembar hampura saestuna anu karitu teh di antara perkara-perkara anu hade. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. Jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah nya pikeun maranehna hanteu aya anu nulungan sabadana. Jeung maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu darolim teh nyarita nalika maranehna nenjo siksaan. Nah aya jalan pikeun mulang ka dunya. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب muqim. Jeung maneh bakal nenjo maranehna digiring kadinya neraka bari tarungkul lantaran ngarasa hina sarta rurat reret ku juru panonna maling-maling. Jeung jalma-jalma anu ariman nyarita saestuna jalma anu rarugi dina poe kiamat teh nyaeta jalma-jalma anu ngarugikeun dirina katut kulawargana. Sing inget yen saestuna jalma-jalma anu darolim teh pernah ngadina siksaan nu langgeng. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. Jeung pikeun maranehna hanteu aya pamimpin-pamimpin nu nulungan maranehna salian ti Allah sadangkeun sing saha anu disasarkeun ku Allah nya pikeun maranehna hanteu aya jalan pisan. استجيبوا لربكم من
قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من nakir. Prakbira carumponan pangajak ka pangeran maraneh samemeh tumiba di Allah poean anu hanteu bisa dipondah. Pikeun maraneh dina poe eta teh hanteu aya gesan nyalindung jeung pikeun maraneh hanteu aya alasan keur mungkir. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Ya upama maraneh ngabalieur kami henteu ngutus maneh Muhammad jadi nu ngaraksa maranehna. Hante aya deui kawajiban maneh salian ti nepikeun jeung saestuna upama kami nibankeun rasa rahmat ti kami ka manusa maranehna saruka bungah ku eta rahmat. Tapi upama ka maranehna tumiba lara balangsak alatan pagawean leungeunna sorangan perak weh manusa teh nya kalupur kana nikmat. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Kagungan Allah kerajaan langit katut bumi. Anjeunna ngayugakeun saniskara anu ku anjeunna dipikersa. Anjeunna maparin anak awewe kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung anjeunna maparin anak lalaki kasing saha anu dikersakeun ku anjeunna. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Atawa anjeunna ngaresakeun pirang-pirang jodoh lalaki jeung awewe sarta anjeunna ngajadikeun hapa mandul sing saha anu dikersakeun ku anjeunna. Saestuna anjeunna maha uninga maha kawasa. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء innahu aliyyun hakim. Jeung Allah henteu ngadawuh ka hiji jalma oge anging pidawuhna teh wahyu atawa ti satukangeun lalangse atawa anjeunna ngirimkeun utusan anu tuluy eta utusan teh ngawahyukeun kalawan widina sakersa anjeunna saestuna anjeunna maha luhung maha wijaksana. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Jeung nya kitu deui kami ngawahyukeun ka maneh Quran di antara timbalan kami jeung maneh henteu nyaho nah eta teh kitab atawa eta teh iman. Jeung kami ngajadikeunana Quran jadi cahaya anu ku eta cahaya teh kami maparin pituduh kasing saha anu ku kami dikersakeun di antara abdi-abdi kami jeung saestuna maneh bakal mere pituduh kana jalan anu lempeng. Shiratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard
ألا إلى الله تصير الأمور. Nyaeta jalan Allah anu kagungana saniskara anu aya di langit jeung saniskara anu aya di bumi. Saestuna nya ka Allah mulangna sagala perkara teh.